Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puja sinareng puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadaya, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadaya, anu maha uninga kana setiap karetegna hate urang sadaya, anu maparinan nikmat anu teu aya putus sareng teu aya wates wangeunna, sinareng anu maha sobar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa sinareng maksiat. Sholawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu parantos maparin kaluhuran akhlak sinareng uswatun hasanahna ka urang sadaya kanggo ngajantenkeun tolak ukur kahirupan urang sadaya dina ngaraih kabagjaan dunia akhirat. Teu hilap ka para ahli wargina, para durriyahna, para sahabatna, tabiin tabiat atba'u tabiin, tug paraga dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang kenging syafaat mantena jaga di yaumil jaja, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu rahimakumullah, urang teh kedah terang sumber kabagjaan urang salaku manusia anu kumelenang di alam dunia. Sumber kabagjaan urang sareng kasangsaraan urang. Sabab urang teh sadayana hoyong bahagia, hoyong bahagia, mulia sareng salamet. Salah sawios sumber kabagjaan diri urang teh nyaeta akhlak, ibu. Kangjeng Rasul kantos ditaros ku para sahabat, ya Rasulullah, kunaon salira diutus kamu ka bumi ieu? Kangjeng Rasul ngawaler, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sanyana kaula diutus ke alam dunia teh samata-mata pikeun nyampurnakeun akhlak. Jadi misi Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia ieu teh teu aya kajaba, anu pertama jeung anu paling utama teh nyaeta nyampurnakeun akhlak. Janten akhlak teh penting atuh penting. Bahkan saur anjeunna innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sayaktosna hiji bangsa bisa ajeg sabab akhlakna sae. Nalika akhlakna hancur, akhlakna rajet, maka eta bangsa, maka eta nagara teh bakal hancur jeung bakal rajet oge. Jadi maju mundurna hiji bangsa, hiji nagara nyaeta gumantung kana akhlakna. Mata kunaon ta bangsa urang masih kene seueur kalinglungna nya dina sagala bidang, ibu. Padahal henteu kurang kudu pinter, henteu kurang kudu beunghar, teu kurang kudu berkilat, bertingkat, berpangkat, henteu. Tapi naon anu kurangna? Anu kurangna mah nyaeta pendidikan akhlakna. Ari anu papaling duit pamingpin, bawangsat duit rahayat, nah jelema bodoh dah henteu. Jelema palalinter malihanan mah ngarti kana agama. Akhlakna anu bermasalahna, akhlakna anu kurangna. Tong ayeuna sekup nu gede jiga bangsa jeung nagara, ruang lingkup rumah tangga weh kitunya teu aya akhlakan mapan rajet atunya. Jadi tukang dagang, tukang tani, kuli, pagawe teu aya akhlakan mah pejet. Komun rada laluhur pagaweanana, anu godaanana ge leuwih gede. Gening kamari aya kasusnya di luhur jiga Mang Rambo. Daya tambah dina HP Mang Rambo aja Mang Rambo. Sambo merenya sanes Rambo. Tapi kariweuh nya eta ngarajetkeun nama kapolisian.
gara-gara naon akhlak anu krisisna eta teh kitu. Sami jadi kiai, jadi santri, tukang beca, budak sakola, teu aya akhlakan mah rajet ibu. Ngadon numpangaran wungkul. Matak saur Kangjeng Nabi asqalu mayudiu fil mizan yaumul qiyamah taqwallah wa husnul khuluq. Pangberat-beratna perkara anu ditimang dina poe kiamah teh nyaeta taqwallah, katakwaan ka Allah, wa husnul khuluq jeung akhlak anu sae. Malah Kangjeng Nabi mah ibu dipuji ku Allah, wa innaka la'ala khuluqil azim. Anjeun Muhammad teh ngagaduhan akhlak anu agung saur Allah teh. Sanes ku RT ku RW dipujina ge langsung ieu mah ku Allah. Jadi Kangjeng Nabi ditugaskeun ku Allah teh kanggo memeres akhlak. Bari akhlak anjeunna tos beres ibu. Matak ngabereskeunana ge gampang da beres heula anjeunna kitu. Beda jeung ngabeberes akhlak goreng tapi akhlak anu ngabeberesna goreng. Hese nya. Mudah-mudahan urang sadaya didamel ku Allah ngagaduhan akhlak anu sae amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ari anu disebat akhlak teh numutkeun Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin, fal khulqu ibaratun an hayyatin fin nafsi rasikhatin anha tasdurul af'ala bisuhulatin wa yassiru min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Fal khulqu maka anu disebutkeun akhlak teh nyaeta ibaratun an hayyatin fin nafsi rasikhatin. Ibaratun nyaeta gambaran an hayyatin fin nafsi ngeunaan tingkah hate, tingkah jiwa manusia rasikhatin jalma anu rusuh. Rusuh ngangokho ibu sanes sanes rusuh demo sanes rusuh ngangokho nu kumaha cenah jalmi anu rusuh teh di dieu dicontohkeun jalmi anu rusuh teh urang contohan ya ku basa urangnya misalkeun 4:30 teh waktos adzan subuh ta jalmi anu gaduh sifat rusuh mah hudangna teh jam 3:30 jadi ngamangfaatkeun waktu teh kalintang hebatna jadi 4:30 waktu subuh jam 3 atau 3:30 anjeunna tos ngebak tos wudu tos nganggo anggoan anu sae kangge ibadah ka Gusti Allah. Ta anu kitu jalmi anu rosih anu rusuh teh ari urang mah rada bedanya 4:30 subuh hudang kan kadang sok jam genep kurang saparapat ge daekeun sigananya ta eta mah sanes rusuh eta mah jadi subrang ka dituna subuh beurang cek budak teh kunaon cenah si emas salat duha make kunut cenah padahal subrangnya subuh beurang. Jadi anu disebat akhlak teh nyaeta gambaran ngeunaan jiwa manusia anu rosih anha eta tetep dina jiwa anu rosih teh ya tasdurul af'ala bisuhulatin ngadorong kana munculna padamelan anu sae tuh. Tapi kacida hampangna midabelna kitu sabab didorong ku jiwa anu sae jadi muncul dina padamelanana teh jadi sae ka ditunana teh ngeun eta midamel kasaeanana teh bisuhulatin enteng hampang gitu ibu. Hampangna midamel kasaean teh teu kudu make mikir deui eta teh ibu teu make ditimang-timang deui jadi gampang we kitu ngadamel kasaean teh sapertos ngabalikeun dampal panangan gitu tah. Jadi midamel kasaean teh saperti ngiceup kubanding ku gampang-gampangna. Cik sok urang raraoskeun ibu lamun urang bade nulung batur kinten-kinten ieu hate langsung ngoleang atawa rada merodnya. Contoh lamun aya tatangan susah heg urang teh mampu nulungna kitu nya tapi ieu hate merod keneh tak berarti can janten jalmi anu rosih anu tadi teh pan geuning kantosnya dicontohkeun aya koropak ngalangkung urang teh ngodok pesak 157.000 ngodok teh artos teh da biasana anu ngajolna teh sabaraha ibu anu 2.000 nya padahal anu dikodok 157.000 aya deui ngodok 255.500 tah anu ngalentrangnya anu ngajolna teh biasana kolontrang cenah kitu berarti eta merod keneh dipirit keneh artos teh nya ta eta teh can jadi jalmi anu rosih
Jadi akhlakul karimah na tebih keneh ibu. Jadi ibu padamelan anu sae lamun hoyong kalebet kana akhlak sae mah. Jadi doronganana teh jorojoina tina hatena teh gampang ibu. Jadi panginten kedah dilatihna teh hatena. Sanes padamelan anu di luarna tapi hate heula anu dilatihna. Upami ayah hayam ibu hayam teh pan sok anakannya hayam bikang tah. Sok seueur kan anakna gitu. Katengali kan ku urang sok nyaah pisan ka anakna eta hayam teh nya. Mangih cacing kut cik inungna teh nya. Da eta mah anakna atoh pisan meunang cacing ti inungna. Cik eta akhlak sae atawa sanes ibu? Sanes da eta mah hayamnya. Pan anu disebatkeun akhlak tadi teh ibaratun an hayatin fi nafsi rosihatin. Da teh nyarioskeun hayam, gambaran jiwa manusia anu tos rosih, anu tos rusuh teh. Anu ngadorong kana padamelan anu sae. Padamelan anu saena teh bisuhulatin dengan sangat mudah gitulah bahasa barudakna. Semudah mengedipkan mata gitu, ngabulak balikeun panangan, tah semudah eta. Jadi teu make pertimbangan deui, teu make pemikiran deui midamal kasaeana teh hampang we geus babari. Tah anu kitu disebat akhlakul karimah. Jeung kajalmi kade ibu sanes kahayam. Jadi Kanjeng Nabi mah lamun barahan dermawanana teh ibu teu hese nya. Beda jeung urang pan. Kanjeng Nabi mah kantos dicarioskeun di dieu nya masak tuangeun hiliwirna seungitna pasakan teh diukur Kanjeng Nabi mah. Setiap anu ngambe ditawaran bari dipasihan. Pan beda urang mah nawarane hungkulnya. Pan bari merod hate mah gitu. Bari deg-degan nya cenah. Sanes ditawaran hungkul Kanjeng Nabi mah tapi dipasihan. Pan urang mah masak hayam hiji oge digoah we ku nyaliranya. Kanjeng Nabi Ibrahim anjeunna tara tiasa tuang ibu lamun teu acan aya tamu. Matak lawang panto bumi Kanjeng Nabi Ibrahim mah opat ibu. Di ditu di dieu maksadna ameh gampil milari tamu. Hiji waktos anjeunna bade tuang. Tatangina nuju teu araya. Da eta mah ngaprak ibu dugi ka 3 mil tebihna. Saking hoyong tuang bareng jeung tamu gitu. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim mah can tiasa tuang lamun teu acan aya tam. Ari urang mah pan rada bedanya. Can tiasa tuang lamun can balik tam. Kajen patuangan kukurubukan cenah kunaon ieu teh can waka balik cenah ieu. Ta ibu akhlak teh aya anu sae wih deui nya kanu tadi. Akhlak teh aya anu sae aya oge anu ahwon. Ieu contoh akhlak awon ibu. Kibrun hirsun sahwatun sumahasadun godbun bukhlun wahikdun qad warad saur Imam Ghazali ta ieu dina kitabna. Ta urang bahas kibrun we heulaan ayeuna mah. Naon cenah kibrun teh? Kibrun teh takabur. Asa aing uyah kidul. Mulak cangkeng dina tak-tak nya. Ningali batur teh goreng we kabeh gitu. Asa aing we panghebringna ta eta kibrun eta teh. Asa abdi cenah panguwowna, pangkerena, pangkasepna, panggelisna tah. Ta eta teh ngaranna akhlak madmumah ibu. Naon cenah? Akhlak madmumah. Akhlak anu dibenci ku Allah. Kibir, sombong. Lamun bahasa barudak mah balaga, legeg. Jadi jalma anu sifat takabur mah dorongan jiwana teh anu alus batur teh. Goreng we cek anu sombong mah nya. Torojol anu jangkung tiang listrik tah si eta mah cenah. Torojol anu penek cik atuh jang lempang teh nangtung ulah cingogo wae tuh. Jadi anu alus batur teh goreng we nya. Saha atuh nu alus kuring tah. Jadi pangrasana teh kuring we gitu anu alusanana. Ta eta teh panyawa takabur. Torojol nu hideung eta awak jiga bang bara cenah. Torojol anu bodas hayam sayur si eta mah beye cenah tuh. Jadi awah nu alus batur teh goreng we. Batorul haq wa gomtunna saur Kangjeng Rasul. Nolak kana bebeneran jeung ngalecehkeun ka jelema. Ta eta nu takabur. Torojol anu beunghar tuyulna ge 3 si eta mah. Meujeuh we atuh beunghar oge.
Torojol anu sangsara maneh mah keur mah goreng patut sangsara coba cenah eta tepi ka kitu ngahina jelema nya. Jadi eueuh nu halus batur teh goreng we. Naon eta teh panyawatna Bu? Takabur sombong. Ta eta teh akhlakul madmumah. Akhlak eta teh akhlak tapi madmumah anu dibendu ku Allah anu awon. Padahal jelema kitu mah teu aya bahagiana ibu teu aya. Ngagejretkeun darajatnya lirah. Dihinakeun ku Allah ge ka dituna nya. Man takabbar wa du'ahullah sur Kangjeng Rasul. Jelema anu takabur mah digejretkeun derajat kahirupanana ku Allah. Rugi pisan nya naudzubillahi min dalik. Mudah-mudahan urang mah ditebihkeun tina sifat takabur. Amin. Tak ieu teh ibu kedah dilatih sina jadi jiwa anu rosih anu tadi teh sehingga leungit takaburna muncul tawaduna. Takabur mah batur goreng kabeh uing panghebringna uing panggayana. Ari tawadu mah batur alus kabeh abdi panggorengna kitu eta tawadu. Torojo anu pinter akang mah leuwih mulya ti abdi. Nah cenah anu pinter mulya, anu pinter mah lamun ibadah pasti loba leresna sabab manjing elmuna kitu. Torojol anu bodoh ayi mah leuwih hebat ti abdi. Nah cenah anu bodoh leuwih hebat. Apan meureun lamun salah ibadahna ge dihampura anu bodoh mah tuh nya. Kanu pinter genah, kanu bodoh genah. Leres teh Bu? Torojol anu leuwih sepuh akang mah leuwih mulya ti abdi. Nah cenah anu kolot leuwih mulya. Anu kolot mah legok tapak genteng kadek loba ilmu pangalamanana jeung ibadahna. Geus manjing geus kolot mah alhamdulillah. Torojol sahanapeunana ayi mah leuwih mulya daripada abi nah ngora keneh. Nah ngora keneh bet mulya dosana salit keneh. Can seueur ku dosa. Tah ieu jalmi teh leungit takaburna muncul tawadu. Ngan teu ujug-ujug leungit takabur muncul tawadu ibu. Kecuali ieu teh diri teh kudu dilatih heula. Nah makana anu paling penting dina diri urang teh ngalatih jiwa ibu, ngalatih hate. Dina bahasa Arabna disebut riyadoh atau riyadotun nafs. Sawihan deui ibu naon cenah? Riyadotun nafs, ngalatih diri, ngalatih jiwa. Kunaon cenah ngalatih jiwana? Tadi dia dijelaskan anu paling enteng mah nyaeta diajarkeun ku Kangjeng Nabi teh kudzikir ibu. Kunaon cenah? Kudzikir. Nah cenah bet kudzikir. Sabab Allah ngawartosan dina surat Ali Imran, wadkur robaka, dzikir anjeun ka pangeran anjeun. Di mana? Fi nafsika dina jero jiwa anjeun. Tadarruan hanap asor, wa khifatan zikirna sina nyumput ulah didangu-dangu. Wadunal jahri tong diucapkeun ku ucapan tapi dirasakeun ku perasaan anu paling jero. Bil ghuduwi wal asoli ti isuk tepi ka sore, ti sore tepi ka isuk. Wala takun jeung ulah kabuktian anjeun minal ghafilin tina hate anu poho ka Allah. Janten anu dimaksud zikir ka Allah teh ibu eling ka Allah saeneng-eneng. Sairing dumading saringkak saparipolah di mana jeung keur kumaha bae bing-bing jiwa urang sina eling ka Allah. Maka ku zikir ieu teh tingali sur Kangjeng Nabi, innalikulli syai'in siqolah wa siqolatul qulubu zikrullah. Sagala perkara aya pambersihna kanggo ngabersihkeun ka kotor hate maka ku zikir ka Allah. Jadi ibu ngabersihkeun ka kotor hate teh ku zikir ka Allah. Tak iya ibu obatna upami hate jiwa urang hoyong bersih. Jadi hoyong gaduh alak nu saya teh ya bari akhlakna dipidamalna teh gampang jeung gampang teh rosih anu tadi teh ya. Ta eta teh kedah teras-terasan zikir ka Allah, eling ka Allah. Kumaha carana? Satiap perkara anu katengali, anu kadangu, anu karasa ku urang teh kedah tiasa nyambung ka Allah gitu. Ningali perkara anu nikmat-nikmat jang diri urang, alhamdulillah. Sadaya puji kagungan Allah parantos maparina nikmat. Nuhun Gusti tuh eta teh dikir ibu nyambung ka Allah. Ningali kajadian-kajadian anu awon misalkeun
saur ibu teh innalillah wa inna ilaihi sadayana eta kagungan Allah bakal uih ka Allah ningali anu sae anu pantes anu hebat misalkeun cek ibu teh subhanallah ningali pare montok subhanallah ningali anu kasep maha suci Allah anu parantos nyiptakeun kaendahan ningali ngadangu kadorakaan ibu teh kajebak ku doraka misalkeun teras istighfar astagfirullahal lungsurkeun Gusti panghampura Gusti teh ka abdi teh seueur dosa jeung codeka tak jadi hate ucapan jeung pikiran teh nyambung teras-terasan ka Allah ibu ala bi dzikrillahi tatmainul qulub hate jeung pikir teh bakal jadi tenang jadi bagja akhlakna insyaallah paksi kajaga kadituna torojol teh malaikat maut bade nyabut nyawa urang da urangna ge keur dikir keur eling ka Allah atau ai keur eling ka Allah mah surga meureun nya bagianana ibu alhamdulillah tapaingan atuh Kangjeng Nabi teh saya akhlakna ta eta kuncina ibu zikir eling ka Gusti Allah hiji waktos mah ibu Siti Aisyah anu naros saur para sahabat teh akhbirni an akhlakir Rasulillah cing cenah terangkeun ka abdi kumaha akhlak Kangjeng Rasul saur Siti Aisyah khuluquhu khuluqul Quran akhlak Kangjeng Rasul teh nyaeta Al-Qur'an ari saur nu naros atuh ari nerangkeun akhlak Kangjeng Nabi ku Quran mah lega teuing loba teuing apan aya 114 surat aya 30 juz aya 6.660 ay ieu mah kieu we kumaha cenah akhlak Rasul anu paling berkesan paling pantes cenah pikeun anjeun ka Siti Aisyah teh salaku garwana saur eta nu naros entos ditaros kitu teh ibu ngajungkel ta pingsan Siti Aisyah teh saking teu kiat ngabayangkeun kabageuran jeung kasolehana Kangjeng Rasul dugi ka kitunya eta teh Kangjeng Rasul entos wafat ibu dugi ka ngajungkel pingsan Siti Aisyah teh ngabayangkeun kabageuran kasolehan Kangjeng Rasul ka anjeunna kira-kira ibu lamun ditaros kitu ngajungkel moal bu ari akhlak caroge ibu kumaha jungkel teh pingsan gitu ibu pingsan ibu ge ngeun pingsan naon ting naon eta mah teh ngabayangkeun naon tah kitunya metak mudah-mudahan urang sadayana keluarga urang sadayana anak putu urang sadayana digolongkeun janten jalmi anu ngagaduhan akhlak amin akhlak anu sae akhlakul karimah amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan aya manfaatna leuleusna matak teu pantes badag matak melag leuleuy matak heureut pamugi ageng hapuntenna kalayan ditutup ku doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.